lainnya si koploknya jelema teh geus aredan goblok teh nya. Aduh eta aya anar nyebutkeun padede musrik lah naon lah anjing sia teh kawas nu bener wae hirup teh atuh koplok teh tingalikeun heula di sorangan memang ngomong teh anjing sia teh ulah padu wae goblok teh segala musrik dicaritakeun ari sia rek wawadukan goblok rek jadi dukun anjing sia ieu mah kepamingpinan lain kemusrikan goblok waduk sia pake kopea mah pake kopea anjing sungut anjing jiga waduk sia mah anjing tah sia mah tarang ngopi cek aing koplok sia mah tah ade mah tah anu kanu sok dita karopeanya ngomong teh kudu diatur lah ame aya hargaan gitunya ari kitu mah hargaan pake kopea teh goblok geus jadi tukang tahu anjing tah cek aing mah daripada naon anjing ngera-ngerakeun goblok pake kopea mendingan kaos aing make kupluk naon gitu tah goblok sia mah anjing